kunaon batur teu kabita kudu sok pangaosan sabab urang can nembongkeun hasil tina pangaosan nya naon atuh hasil tina pengajian teh jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea ka indung bapa teu boleh hormat ka salaki teu boleh patuh jeung taat ta eta ladang ngaji teh kakara batur bakal percaya ah bener euy resep kudu sok pengajian mah aya perubahan sifat lamun batur teu kabita ku urang pedah urang sok pengajian tapi batur teu kabita tong nyalahkeun batur salahkeun urang can aya robah dina sifat hirup lalajoan tu oray karek bisa ganti kulit aing ngaran anger oray boa-boa ibadah urang mah karek ganti mukena ganti baju ganti tiung can ganti jeung hate-hatena urang mah ibadah teh karek ganti baju can ganti jeung hate mana bukti salat ganti baju ganti sarung bubar salat anger keneh hate mah kadang-kadang harta dipaseakeun